Perhatian, acara akan segera dimulai. Dimohon untuk menempati tempat yang sudah disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan kabarin kreasi seni dengan tema Hayang Diajar Bener yang disponsori oleh Barudak Piomongan Wae. Selamat menyaksikan. Astagfirullahaladzim. Roda kai manehna nawanan eta teh kigituan. Nurutan saha maneh? Wah, kieu ya jelema teu gaul teh. Kapal nuker viral. Mana naon teh? Sok saturut-turutna. Pengekeun budak. Eta mah lain budaya urang. Wallahu alam eta budaya ti mana datangna. Ulah saturut-turutna. Gemes aing mah ningalina. Terus segala baru barang urang mah. Endrah, nya uhun atuh heug Pak Ustad. Aku akan merebeja sama kamu tentang pesakitan hidup dengan emosi yang mengental, tentang cinta meluka seperti gua yang menganga. Kenapa harus aku yang selalu menjadi bahan olokan? Sekalian saja jadi bahan bangunan, biar kamu bisa kuriak. Aku mengeluh dengan hidup ini. Aku selalu dicurigai. Aku bertamu ke rumah orang, dibangsatkeun. Aku ngetrekan awewe di jalan, dicopetkeun. Aku ke Indomaret, dituturkeun kasir. Marukana urang rek mau. Nya. Da emang nya beungeut urang mah beungeut siksaeun. Aku mengeluh dengan hidup ini. Aku melamar kerja, teu ditarima. Pajarkeun urang tapoan. Please deuleu beb. Ini mah bukan tato. Ini mah
balas bogo, hayang usaha sorangan, boga modal 7.500. Rek usaha naon? Ternak buyur. Terus membuyur nangis jadi bangkong, rek dikumahakeun. Maneh daek dahar bangkong. Andri, kamu kemana aja? Aku nyariin kamu loh. Nomor kamu di telepon gak pernah aktif. Kamu mau ngapain tadi sih? Aku cuma mau bilang, aku hamil, Dri. Hah? Hamil? Oh bener ah? Terus? Urusannya sama aku apa? Aku hamil anak kamu. Masa anak Mang Abad? Anakmu, rai meureun aku kalau noge. Kok anak aku sih? Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Gak usah ngimpi. Aku gak punya anak sama kamu. Udahlah, kamu urus hidup kamu sendiri. Gak usah ganggu lagi hidup aku, oke? Even though his body was unable to dig out bukan ini Jaws. But his nose remained sharp and pointed like a tower. Finally he found what he was looking for. Sia teh nabi nating kieu mah meh awet. Teuing teu puguh-puguh eta meta tanggung jawab. Da gen henteu urang mah. Aduh. Yang geus rek dibawa we ku Ami, rek dijadikeun pamajikan. Belegug sia mah. Nu kieu mah keur ngeungeulahna.
bisa terpercaya so tanya kentu ke Mang Aban deh atau ente ka Om Johnny geus teu kudu bangga tinggal melakungkul ente mah geus anak pamitnya rek dibawa ieu ku ame. Kadio siap, main teu apal sa aing. Henteu Si teu apal aing nyekel di radio, pokokna mah main kudu sator ka aing. duh tak buktiud Siapa leceh ka aing? naon tuh tiud teh maksudna mah teu boga duit Geuning sia mah balangsak duitan. Deuh beut nageun meniku goreng patut atuh. Apes ka aing na oge Sia duitan mending aing indit yang anu lain. Zaman teu boga ilmu teh kasapisan ngan jajahat batur. Selama ieu hirup teu aya pisan tujuan abdi Gusti. Atuh mereka mang ajengan weh ayeuna mah. Aing mah hayang boga bekal jang kairupan di dunia jeung di akhirat. Kamana Jan? Bade ka pasantren Kiai Ajengan mang, palih mananya? Oh, bade ka pasantren Kiai Ajengan. Tuh kapal ditu Jan, tapi jalannya lumayan rada. Tinggal turun naik, tinggal turun naik, turun naik terus. Tinggal turun naik, tinggal turun naik, tinggal turun naik, turun naik terus. Kau tinggal oleh naik, turun naik terus. Mau yang kasih keluar tuh punya jurus. Dia mulai bikin dia bulus supaya dia rencana bisa berjalan mulus.
jalan gitu. Nuhun atuh, nuhunnya Bu, Pak. Oh, mohon atuh sami-sami Jang. Nah bade langsung wae. Mamang bade teras wae weh. Nyantos atuh mamang ti payun di kantung jalannya bade ngalas sampel jeung si ibu. Nyantos atuh ayo marangga. Aya awe gelis. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka rasa tak percaya. Tanya sugan we ek benang ku urang. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam, A. Neng, cuang kenalan yuk. Mangga, A. Neng, ari namina saha? Nami Abi Putri, A. Oh, Putri. Palingan atau jika Putri Bidarti. Naon, A, Bidarti teh? Bidadari puja nyeri hati. Saai, A mah. Neng capek tuh. Capek kunaon atuh, A? Capek jadi gelis. Saai, A mah. Teh badan nyarios. Samarana teh suka ka Neng. Pas tadi ninggal Neng mimiti teh. Jangan we heula atuh, A. Jadi abi ditarima ya Neng. Insya Allah, A. Cihuy, ditarima euy. Nyantos atuh, A. Neng pamit heulanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Neng, waalaikumsalam. Ngapain kamu ketemu anak saya? Maaf sebelumnya Pak, saya mau niat taruhan sama Bapak. Salah, maksudnya sama anak Bapak. Jadi begini ya, Nak. Cukup di pikiran, mari duduk di jalan kehidupan itu sepanjangnya datang, ayam cinta tanjakan, budi sabar bila kurang, telah lepat dada benar, salah tidak syukur, inginkan Maneh teh saha imah di mana RW baraha Cukup sudah, cukup sampai
Untuk sekarang aku gak punya pilihan ayah. Aku sayang sama kamu. Ini semua gara-gara kamu. Ayo Bu, kita pulang. Tolak hasrat mengajakmu menikah dengan mas kawin seperangkat alat terbang. Tapi dah aku mah apa tuh, meskipun banget hidung juga, tapi pengen ari membuat hidup kamu lebih berwarna mah. Dah aku mah apa tuh, meskipun jiwa dan raga ini kotor, tapi pengen ari memberikan cinta yang suci ke kamu mah. Dah aku mah apa tuh, meskipun bodoh juga, tapi pengen ari isi kepala cuman kamu seorang mah. Dah aku mah apa tuh, meskipun motor masih nyicil juga, tapi pengen ari mas kawina dibayar kontan mah. Dah aku mah apa tuh, meskipun bau kelek juga, tapi pengen ari bikin kamu nyaman bersandar di bahu aku mah. Sabarnya jiwa pemuda mah kudu kuat, ulah pantang menyerah kudu taus berjuang. Lah, tong didekun, tinggalkan jangan dewek maya enggak. Istighfar kasep tong kabawa ku sakaba-kaba. Kesurupan eta mah Ani. Hanya juri kesurupan juri. Hanya we atuh, kan mana sesama juri. Sama nih. Di mana? Di wetan, di kidul, di kaler, di kulon. Sok, henon. Juri pada melanggar gerian, bikin kajilakan di kampung, di kota, pokoknya di mana-mana. Siap.
belajar bener. Abdi teh hoyong jadi jelema bener, anu gaduh tuntunan, anu gaduh ilmu, anu apal salah jeung benerna Pak Kiai. Atuh Jang, syukur sok atuh ayeuna mah sing jadi jalma anu berguna, meh teu hayuh wae dipandang sebelah mata ku kabeh jalma. Ti ayeuna maneh gretegkeun nah hate buktikeun bahwa omongan nu geus nganyarikeun hate maneh jadikeun motivasi jang jalan kesuksesan maneh. Beberapa bulan kemudian setelah Andri menjalani kehidupannya bersama sang kiai, Andri berubah menjadi lebih baik dan menjadi seseorang yang sukses. Ia berhasil meminang sang pujaan hati dan melangsungkan pernikahannya.